Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya masih berada di Kampung Ciberem, Desa Cibimbing, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Di apa perjalanannya, ikuti videonya sampai tuntas. Saya mau menuju ke salah satu rumah warga yang ada di sana. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Maksud saya nggak ada bobotnya. Hari ini cuaca lumayan terik, kawan-kawan. Aduh, saya terpleset, kawan-kawan. Aduh, oh lumayan banget menang. Bukit-bukit kawan-kawan di atas tuh. Mengalir dengan tenang, kawan-kawan. Ada beberapa pohon, kawan-kawan. Lumayan ada rimbun. Tenteng ngering amengan ka dia. Tapi ya kampung naon teh? Oh. Mirip
ngiring videoan mangga ah. Kayak gogogannya ah. Duka sana sareng dia. Kampung suka makan. Coba lihat gunung itu ya Allah. Indah sekali. Kampung suka makan. Lagi menguning kawan-kawan. Tapi yang ini kawan, wah mungkin beberapa hari lagi ini akan dipanen. Ini bilangnya makan. Nih, bener ngiring amengan. Bah, kenaon, bah. Aduh, beres lah. Berapa? Halo, nih Prami. Dulu ya teh kampung naon, bah? Iya. Ya? Kampung Ciberem. Kampung Ciberem. Iya. Desa Cibingbin. Sanes suka mekar. Sanes. Oh. Suka mekar mah. Pangkalan ya. Cileweng suka mekar nah. Suka tani Cileweng mah. Iya suka mekar mah. Oh iya suka mekar. Nuhun. Sanes Ciberem. Sanes. Ciberem. Ciberem kene ya dari Ciberem lo itu tuh di paling Bojong Timur. Kan di sebelah. Apa nanti usahakan mah di desa-desa, ayeuna jadi 5 desa. Oh dimekarkeun. Iya dimekarkeun 5 desa panglegana desa Bojong mah. Oh. Ayeuna Bojong Barat Pasara, beda misah di desa. Dimekar-mekarkeun. Dimekar-mekarkeun. Soalnya ieu merenya lega. Lega. Ibarat Bandung we ayeuna ning kabupaten jadi 2. Heeh. Tadi Di desa Barabumi, bah. tilu bumi anu usian Dua bumi. Kosong. Iya kosong. Kosong. Ini kunaon kosong kamarana? Nah, nyata ngontrak di Purwakarta supaya ngontrak teh ngadon ribu. Kata kontraknya berarti teripu, bah. Mun aya jang mayarna. Jang bayar lagi ai icalan teh laku mah bahaya. Oh, memang nang heeh. Jadi asup kena bubu mencara mah. Bisa wih ka dieu. Enggak, pemayaran. ID itu jualan naon, bah? Kana sate. Kana sate. Laku satena. Nyeta kurang laku pan di Samsat. Di Jakarta Kabupaten. Anak abah. Mohon. Berapa? Istri nama. Istri nama. Oh, istri nama, budak abah. Ai lalakina. Urang dia kene baraya kene. Heeh. Nah, lanceuk urang budak mah. Meureun geus beunghar aya mah, bah. Beunghar ka sebut teh orang kaya ieu mah. Teu bisa ka dieu ge teh. Biasa kuluk ongkos. Pantina ka Purwakarta teh mah 100 ayeuna mah. Kadang leuwih, bah. Leuwih. Heeh. Eta. Baheula mah 100 nepi ka Jakarta, bah. Lama zaman memeh aya mobil abah keur budak kene. Ka Purwakarta teh ka ditu ising mapah. Oh. Papareret ke mana-mana ge ka di ka Bandung. Mapah.
langung da pinang, langung lok asin, mapah. Heeh. Di dia teh saya ingat abah mah ngan ukur aya mobil ti sawit hiji emen. Heeh. Dia bus PRB hiji, aya mobil ti Sukabumi hiji kan ukur 3 aya mobil teh. Saya ingat abah keur budak mah ke sekolah. Entak abah mah hayang tebak mobil emen ti sawit kosong ka dieu. Wah, kalau togeng batu. Di sekolah di lapang pilar. Aya abah asli orang dia? Urang dieu. Asli. Nya. Di masa lulur dia teh meureun. Seluruh sa abah mah pangseueurna Bojong Timur jeung Pasanggrahan teh 2 desa sa beroyot jeung abah sakaluhur Abah umur sabaraha? terus 74. Buset. Di dieu mah ayeuna mah barudak kerek 50-an 40 tahunan geus nini. Heeh. Ayeuna mah sok Kadang-kadang geus maot bah. nya komo di daerah Bandung mah abah we ayeuna nya babaturan sekolah tikeur kelas genep puluhan tinggal 8 urang deui nu aya keneh anu dina. Geus manaot? Jarang bah. Ya anu paralinter nu beunghar diheulakeun mah. Maksudnya nama jarang jelema anu ayeuna umurna nepi ka 7. Ayeuna mah tina dahareun. Heeh, 70 80 teh mah. Eueuh. Apan kaluhur abah mah aya nu 125 tahun. Oh, bener. Da buku benang daharna tina wangsa kulup sampai segala alen digoreng. Keur mah baheula mapan sangu tadi akeu bah. Nya, ayeuna ge diakeun mah diakeun. Teu maksudna panen loba dina magic wae. Ari ayeuna mah lain kitu. Anu matak kana dahar mah anu kayak nutup kitu. Naon anu ditutup bah? Eueuh di make lisung. Oh. Jadi sarian ari ayeuna mah ceuk abah mah beas kumaha ge asa kurang sari ceuk abah mah. Heeh. Jadi nanaon oge geus aya perbedaan. Baheula mah da sagala bilang dahar geus bajing renos cengeh ke jalan. Bener. Ari ayeuna kudu jeung pinang mah jeung naon nu kasina. Sama bedak zaman kolot abah mah da isin kitu. Biasa malah lese teh we. Heeh. Kalkun abah pang beungarna. Tah ieu udah uyut ieu baru sama ieu. Oh, kulon, blak-blak. Uyut lalaki. Heeh. Aya sawah nu abah bah? Abah mah teu gaduh sawah-sawah. Aya nu saya. Anu Pak Haji Ukon non teu sapi. Ya Allah. Non teu sapi nu bibi. Kabeh teh? Nya. Ya. Kudu anjeun bawa to. Diancil. Dibuat. Anu kulina abah bener. Kulina abah mah da teu gaduh naon-naon abah mah tak. Alhamdulillah teh abah hirup geus teu usaha ngaladuin sarerubu acan. Tapi alhamdulillah teh cenah ngalababon meh kieu. Nya ada mah aya 11 tahun. Bahkan teu gaduh geus teu ngaras sarerubu acan. Da keur ngora ge seubeuh meureun usaha abah bah. Wah, keur ngora mah abah mah ka Bandung ka mana-mana ge. Tapi Jakarta teu ngalaman teh. Heeh. Jakarta mah budak ge soak ka Jakarta mah. Saya cek teh gaji 150 paling nya sage 50 ka Jakarta mah bener pek teh ya. Incu. Ka Jakarta teh kaharti bah. Teu ngarti Jakarta mah. Beaku yang urangna. Jang urangna rokok ge Jawa di dia jingo nya ngan ku tibang 10.000, di itu mah 15.000. Heeh. Cing. Ieu jang baeun balik ku ayeuna mah. Jaman balik putra di dia ge. Kamari mah keur biasa keneh encan sama dia ayeuna dahareun awat umur alhamdulillah. Baheula mah lamun ka Jakarta teh kabeli naon atuh balik teh. Nah, da putra abah ge di Jakarta. Putra abah mah komo karena bangunan segala-gala nu bungsu. Ayeuna mah bisa balik ke hugua ge untung bah. Nah, tidinya meureun anjing tukar pikirnya di lembur cing usaha teh di lembur mah efek ayeuna teh berenang terus pare di Jakarta teh ngeureuyeuh kana ka meseran kaum. Kaum teh hese di arah hasilna teh ayeuna keur manehna digublag. Bicara ragrag mah keur ragrag ayeuna teh. Heeh. Eta meser kaum nya 2 tangka. Ai waktu di teang acian, waktu di tuar aya acian. Nah, ini bisa gitu, bah. 1,5 juta we. Apur aya meuceun duit. Ini bisa gitu ku. Kaum mah nu ka tinggi itu da. Oh, itu kang kaum bisa neguh ya. Yeh, da abah oge. Sok ditaekan heula. Abah oge mau ditaekan di bobokan teh ayaan. Heeh, di teang teh. Heeh, waktu di teang teh 3 kali neang ayaan. Heeh. Ai waktu di tuar ayaan. Tempo de eta uhan. Kaum aya kitu. Tah, rugi na tukang kaum mah kitu. Karena kaum mah nu gaduh sawah lega ge hampir 1.000. Da kaum mah kieu acina. Da abah ge tukang abah mah ngukur ngalaunku nu nya teh nu mamang.
Ai kamu mah mun piye Kawan-kawan katanya rumah ini kosong. Ini rumah anak si Abah nih. Anak si Abahnya kerja di Purwakarta kan. Jualan sate. Nyaja nujunya rantai ibu. Nih kerenahan kiri deh ya doh. Sejuk Apanya? di celih herang mata. Iya, marahnya nonton. Abi ya kanggo YouTube. Video YouTube Kayak di bumi di handap. Balik dulu di mana? Pur ego gogan. Itu ayah. Aku gua mah dijaga gaduh. Ini nah tuh. Ya empang saya nanti mana ya? Ya Allah ngenahan kayak aduh alok baru rum. Tahu kena galade mi ya mi. Tuh kawan ini airnya nih. Langsung dari mata air. Dan di bawahnya itu sawah kawan. Dan demikianlah kawan-kawan perjalanan saya hari ini di Kampung Sukamakan. Semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.